Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun deui hiji fiksi mini basa Sunda kalayan judul Tresna Samemena. Jangankan kesepuhan Renghik melas melis mirig birahi badis hariring nuker kumarembing dina jempling lapeting nganter dua raga nuker nyorang sagara kebagjaan najan dina lampah nu sakaparan-paran cihcir katut cari cangkas ada tempes empes inggis ngebiribinan nuker suka-sukan silih alap kasuka dipaksa ngalagena. Dua ambekan geus ngaleran ngaharerang ngumbar lamunan sewang-sewangan satu tas anjog ka punclut implangan. Satahunya Kang gelentis rina pas semona aya karingrang najan teu kawakcakeun. Beni malikeun awak hayang tegas kana waruga nu geus saebat tresna samemena. Natrat aya wening cimata nu ngayembeng lir talaga dina kongkolak mata. Tang tos geulis satahun kalarung urang tepung sawarsi wanci silih eusian hapana rasa ku kaasih nu tan pamrih. Cenah bari ngusap lemereh nu meh ragrag kana bantal. Akang surti karena kecelakaan Cisoca. Pokrina nyepeng dampal leungeun nu ngusapan pipina. Tang tos mung hanja hakal urang teu tiasa ingkah tina subaya nu sateu acana. Wirahma ambekan ngagalura deui dina wanda anu beda. Cag baraya sakitu anu kapihatur fiksi mini Tresna Samemena. Tinangtos ku urang kabade eusining carios nembe dina ungkara pamungkas si tokoh pamaget nyebatkeun teu tiasa incah tina subaya nu sateu acana. Geuning eta teh sanes suami istrinya geuning namun masing-masing gaduh pasangan rumah tangga sewang-sewangan. Kitu teh ya geuning baraya dipungkas wae ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.